Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu. Hadirin anu dipikah hormat, kusim kuring Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, sareng rerencangan kuring anu dipikah cinta, dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kempel sareng patepang rarai dina urutan meriahkeun hari kemerdekaan Indonesia. Urang periogi kauningan yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan hari kemerdekaan Indonesia. Mata kukituna urang salaku warga Indonesia, warga penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar singgiat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tepi sabeberna seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukan ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka neruskeun ngisian kamerdekaan negara Indonesia. Contohna, ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, ngajauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tina tawuran nu ngabahayakan nyawa urang, sareng sajabana anu mawa pangaruh buruk ka hirup urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif anu ngabawa loba manfaat bagi diri urang sareng negara. Misalna nyen prestasi di sekolah, seueur maca buku anu berguna, diajar sing bener, sing giat, jeung sajabana. Pokona mah loba pisan hal nu tiasa dilakukan ka urang. Rupina mung kitu sakitu pidato Siti Simkuring. Hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.